Lain hang. Naon? Kurangnya ieu ngonten geus digebrus, geus dikusruk. Pokoknya mang sagala we. Heuh nya. Teh hayang teu tapi teh daek poe rame teh nonton teh daek viral ieu aing. Uing mako-mokot geus ieu kamari kok sanyarina sia sih ngomong. Nah cek yang dari batur heuh nya. Pemedah itu viral geuningan komo ayeuna nu viral teh. Naon euy? Anu teh baki kieuan we ieu. Viral eta teh rame. Joget. Heeh, ari urang nu ti kusruk ti geujeubur tina nanti tina nu jungkrang geuningan. Teu viral-viral, batu mah ti baki kieuan yo. Viral nya teh. Viral ayeuna teh. Keun meureun geus milikna batur mah euy. Heeh. Ari urang kumaha atuh nya euy hayang cara batur kitu nya. Atuh urang-urang ngajaran hayu. Urang ngajaran kieuan sugan we. Bisa mana jogetnya nya? Bisa kitu mah. Bukan urang ada di mana? Di mana? Nah, di situ tuh. Sugan we. Sugan itu cara batur viralnya. Anu teu viral geuningan kieuan. Heeh, sok ieu bisa mah. Uing contohan ajarkeun heuh. Ha, maneh siap. Sok siap lah. Sok ya. 1 2 3 kaya. Kieu atuh kieu. Hah? Kieu. Kieu terus kieu kitu. Tah kitu. Mah atuh teh bisa nya. Kitu terus kaya. Salengka kadinya sing bareng atuh. Oh. Sok. Adi tuh heula kaya. Ieu aya segininya euy. Paingan batur viralnya. Ya. Terus kieu ka dieu. Tuh. Ya. Yo bakat ari usum haludok ieu teh sok hararese ka cai kiluan ka cai kana kudu biasa. Hek sama langsa itu mah ayeuna naon kitu. Hek diiseun, hek sama langsa, moal ayeuna naon kitu. Ini aya jelema banyak duit teh, tapi sama langsa ieu teh, mah nyamurit aya jelema. Moal bidadari euy. Di nyamur bidadari, ayo campurkeun. Punten teh nuju naon? Teh, nuju naon sama langsa kieu cari diruyuk. Teh gerak uih sonten kumaha ieu teh bade macul. Teh. Sonten teuing cari ka diruyuk gerak uih. Ya, naon teh bawa ingat bidadari. Teh, gerak uih sonten, tunggu pare katus teu aya parena ge. Si Ohan stres. Yo bakat aing ari teu bararuga dengan sangu kieu teh yo kudu ka mana neangan dengan sangu. Buat teu ngasang lapar teh eueuh naon di imah teh Gusti Allah. Si Ohang di eueuh ka dieu nya ka mana aya jelema teh. Anyer, geuning itu diomongkeun teh euy mawa emer, buah mawa lauk si Ohang teh alhamdulillah ya Allah. Teh, Hang ka mana maneh? ke mana euy? Heuh hiap atuh urang ngopi hiap, bisa yang kopi. Wah, bukan maneh. Heuh hiap. Alhamdulillah euy. Alhamdulillah si Ohang. Alhamdulillah Si Ohang mawa emer, jika laukna emer teh euy. Mana? Nu teh diarep-arep maneh teh tadi bisa yang ngopi teh ieu. Aya kebenaran atuh nyecer ngopi gure. Heuh atuh hiap aya di imah heuh. Ari eta naon hang dina emer? Lain euy. Pangisuhankeun euy. Bagong. Pangisuhan atuh ieu aya hoream. Ieu ucai di mah. Suka nanya lauk ya teh. Kalau aya teh dari mere kopi ah. Duh, kumaha ieu carana nya ampun. Ngebahan manuk aya lalebar pare loh Robi. Eta benang di singsieunan manuk teh ampun deh ka. Kumaha atuh nya nya. Asa musingkeun teuing eta kudu kumaha deui Gusti nu agung piraku kudu hayon nungguan ngapeuting di dieu aing nya. Cara apa teh? Naon atuh maneh teh? Hah? Kemana nih, Rek? Ka dieu. Kulin. Di mana naon atuh tulang-tulang bari ku kulutuk. Pusing aing nya, eta loba manuk yuk ka sawah lah. Oh mah teh keur tunggu. Oh, urang penting di dieu geura. Loba wae manuk kitu nya. Oh, aduh, geus berbagai cara ieu geus dilakukeun. Angger eta. Dieu dinya. Oh, takut pasang ieu, ieu. Gampang atuh. Nah, kumaha euy? Boga aing geuna oge. Naonna? Penolak ameh teu ameh manuknya ameh teu loba wae manuk di sawah. Oh, Boga aing nya. bener ya? Heeh. Kudu dibeli. Ah, pun bae teh kan baturan urang teh kudu. Sok atuh tulungan uing lah ame teh hayo cicing di sawah yo. Heeh, kana heula teh capek. Sok atuh. Kumaha euy? Pun engka teh kalau kareng bola capek kelompang. Aing masih mama tulungan geura karak kitu geus. Karang geus bingung uing ngarai teh ampun. Tunggal poe we cicing dieu nya. Ngapa-ngapating nungguan manuk geura di dieu di sawah. Halo Robi, duka kudu kumaha deui atuh. Tenang hang aya namanya. Naon? Tenang ini mah, kuring boga cara nu ampuh. Heeh, sok atuh tulungan lah hanya. Heeh. Urang kesel euy, serarungsing. Capek nungguan duh. Atuh deh kan sanganya. Tenang atuh tenang. Yo, soal ate cekelan tali teh kumaha teh nya. Heeh. Dek mana teh ngahaleuang. Ngahalang kumaha di maneh? Ngahaleuang. Dek dieu teh ngekeun. Sok atuh contohan. Terus fokusnya ieu nyalikeun. Burung-burung cepatlah pulang. Burung-burung cepatlah beristirahat. Kasihan si Ohang sudah
gangguin kalian. Maafkan aku sudah mengganggu kalian. Karena kasihan si Ohang sudah kelaparan. Burung-burung sampai berjumpa lagi besok. Si Ohang juga mau pulang. Dadah semua burung-burung. Tuh tinggal lihang dah obohnya. Ini suuh ya. Halus. Halus ini ya. Tuh, nggak usah mana cain nama kalau begang-begang cicing di sawah ya kurang balik. Aku mau di kamar sih yang bacaan gitu teh. Apa mana cicing di sawah. Karunya mana kok terus begang nya cicing di sawah. Coba tuh balik ah. Oh jangan balik mus aman ini mah tuh. Geus mal aya di meureun nya. Wah, harus dihalangan mah. Nama tuh. Siap. Lain re we penasaran nya. Mana ti mana eta bisa ngahalang gitu buat eta. Itu apa mana teh? Naon euy? Pak ente baru tengah lagi 10 tahun. Ka mana? Tapa. Nya, ieu tenang tapa istirahat kok aya wae manuk mah. 10 tahun tapa teh.